Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun arurang ti kelompok nepangkeun nami Abi Siti Agesa. Nepangkeun nami Abi Salma. Nepangkeun nami Abi Rijal. Nepangkeun nami Abi Amanda. Arurang di dieu bade nge-review minuman khas Thailand nyaeta Thai tea. Langsung wae ayeuna arurang menuju warungna. A few moments later. Janten ayeuna arurang tos aya di lokasi minuman mamut, ayeuna di Jalan Dadaha. Langsung wae ayeuna arurang urang ngadamel mamutna. Jadi cara kahiji kucurkan tehna, setak-takkeun, terus itu tuangkeun 2 sendok gula, masukkeun, terus creamer sami 2 sendok, terus susu, terus itu sing liur, bisa liurna. Terus beres sadayana cucikan bapelna coba liur tuangkan tehna jantan nembe aurang atos ningali cara pembuatan minuman mamut. Minuman mamut aya dua rasa, nyaeta rasa Thai tea sareng green tea. Ayeuna urang bade ngareview minuman mamut. Kumaha rasana mamut anu rasa Thai tea? Rasana enak pisan, khas pisan, original rasa mamutna. Kumaha rasana Thai tea anu rasa green tea? Enak pisan, rasana asli teh. Nembe arurang atos ngareview minumanna. Ayeuna urang tarosan teteh anu ngadamelna. Ayeuna bade naroskeun ka tetehna lagi. Terus sabaraha labu mamut coba-coba lah. Jadi teteh coba-coba, teteh ada mau gitu minuman. Ditabung sabaraha mamut dia dibuka. Tabung 10 pagi. Jadi lamun jam 7 main di kene. Jadi tutup kene ya. Jadi tabung 8 menit. Jadi lamun jam 10 main gitu. Dan kumaha cara teteh narik konsumen ka minuman ieu mamut. Dari konsumen gitu karena men konsumen amin dia merasa men viral dia teh menuna aya non wae jadi rasanya kayak dua anu original Thai tea dan anu green tea anu enjoy banget tadi atos sempat narosin ke tetehna rasanya good. Sakitu wae anu biasa ku arurang hareup. Hapunten pilih aya kalepatan sareng kakiranganana. Hatur nuhun wae. Wassalamualaikum warahmatullahi
Arurang di dia bade ngeplog makanan. Arurang di dia bade ngeplog minuman khas Thailand nyaeta Thai Sik. Jantan nembe ulang tos nang